lulus kali tawajuh ayo Tawajuh gitu. Ai tawajuh mah ka saha we gitu. Naon Akang? Akang, cokot cokot naon? cicing ora digunukeun Oh, kok batu tik cing. ah Make nyamperkeun atuh balik lagi. tak kitu dek ngasoak ah Nya ya loba jantung. incu aing Gatot Kaca geus nerima ilmu petak ilmu narantaka Tuh, dehem matak ngarungkadkeun tatanggalan wah. Jelema kitu-kitu emang ngacleng. ah luar biasa Kiwari Pandawa anu geus ngemasing pati tumakaning perlaya buru-buru bebeja ka Kresna sabab Kresna ngabogaan pusaka anu kasebut kembang cangkok Wijakusuma kembang cangkok Wijamawar Eta. sumuhun kulan atos aya nu kaitu saha pun bapa heuh Wah, beres Kang ah. Kali salah Kang ke dieu mah. kuhal sakitu bot duh murid si Bisma anu ngaran Dursala Duh, anu kiwari aya di Amarta ulah diengkekeun di podaran teh Surajang di mana-mana urang astina ngayakeun tinakan ku ayana korban anakna hiji anak sate teh saha teh Dursala anak saha ulah naon cenah lu salah anak saha. Dursala anak saha ulah eta teh putrana Dursasana ha putrana Dursasana ulah anakna Dursasana sumuhun Dursasana teh daruan cenah adikna Raja Astina adikna Suyudana eta teh rajina Suyudana raja Astina teh saha teh capek teu pakato palahatena jadola Lain lebih kagempeur gitu Akang. dola ngomong atuh teh nya Raja Astina Dursasana adikna teh Dursasana teh adik saha adik Suyudana tah eta keluar heuh dola kusiling nya pindah dola kana ya muridna Bisma ai Bisma teh nya sesepuh Astina bulan di mana di mana ka acan da cabok sioing naon cenah atuh ti mana Bisma oh Bisma ti Talkana nuhun Akana Talkana tika Jahoya. wah aji naon teh aji naon naon cenah daula aji naon nu dibawa nu dipake ku Dursala teh Ajanana nu dialun. aji teh aji kilat geni ulah lain aji pandelengan Pandalengan. Lain aja. ilmu ti aing kilat geni mah itu kilat geni petak gunakeun kumaha Wah. Akang nggak perlu ngenta aji pitak. abdi oge kaduh teh ilmu kitu teh naon ilmu pitak petak lain pitak uyuk aji pitak mah atuh teh mah osid Gak ada. osid nuju aya acara osid gunakeun eta sakurang-kurangna ilmu ieu narantaka moakeuna ku ilmu kilat geni anu disebut pandelengan anak Dursasana ha tahu ku hal sakitu pot saksian anu diuji ieu anak aing incu aing bulah ditu aya gunung batu Wah, tuh. dek digunakeun ayeuna aya atuh kulan hayu irit anak king eta sima nepi ka kitu juragan seta Nepi ka gede pisan si mana Kang? ye Gila tuh. keur mah kitu katamah-tamah adatna we urang dieu mah meureun Adatna gitu, gede genggerong. keras keur digenggrong Keras.
urang pertikeun Cing. naon urang pertikeun Seperti dewek Arya Seta si lain Gatot Kaca kudu bisa nyandiwara ke. So, ti Sora ti Lempang teh kudu urang pertikeun pertiker juga asup sinetron. diajar sia-sia etik-etikeun diajar acting Acting. juga nih ku Pak Sugriwan kapake Jadi pemain sinetron. nya ku Pak Sugriwan kapake mana le juga jadi tah geus disada hayam euy oh ya kieu geus disada hayam Tah hayam ngalindur mun hayamna. geus subuh meureun euy heuh alah Ngalindur. ampun tak itu udah lah kumaha teh urang pertikeun ti Leumpang sapertina dewek Seta gadosa kumaha cek kuring gagerem Gerem. Nah, juga nu meuni eueuh piduiteun sia teh Sora nu ngahujeun. eta nepi ka eueuh naon eueuh paut Eueuh simaan. cik atuh ulah ngawanikeun diri sia teh aya kira-kira tiis aduh ampun wanian sia teh Kira-kira sok gerak. dengekeun ye gerem Gatot Kaca nu simaan Cing, wibawaan. Nah, itu sok. wibawaan. Sada nu ngaheujeun sia mah Sora nu dengekeun meureun. aing sok kurang tanaga heupeung teh ngaranna teh Pajat ketungtungnakeun sorana. sok saeutik deui taekeun Liwatkeun. ai ampir mah ampir karinga beneran rada hampos tah mah Rapot. Kari ngasakeun. gerung kaler boh diheungem keur mana mertikeun atuh heueuh sok atuh ti Leumpang Oh. incu eyang geus kapemilik eta ilmu ayeuna urang gunakeun yoi siap Tamat. Naon teh? syukur anak king incu eyang geus kapemilik eta ilmu petek petak ayo naranteke urang gunakeun ayeuna ini Narentaka. siap gelo goblok ya lumayan tah gunakeun eta dehem carana teh anu tadi teh mapek bayu 5 menit papatkeun kalimahna kalayan pencerong eta batu tanaga jero Pusarkeun. pusirkeun sok dehemkeun penastik kersahyang domampara Iya inggih. Raden Gatot Kaca anu parantos meuli ieu ilmu petak anu kasebat narantaka ngadehem atuh ngadak-ngadak ieu batu anu sakitu ngajungiringna teh remek ngajadi kora hai hebat kata-kata waduh nuhun eyang Doh, nuhun eyang lulus takulan ilmu teh. lulus kali tawajuh ayo dit Tawajuh ka kitu. Ai tawajuh mah ka saha we kitu. Naon akang? Akang, jokon
cokot naon. Cicing ora digunukeun. Kok batu letik. Aha.